Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Eka Firani Putri di kelas 11 Sosial 2. Abdi di dieu bade ngabacakeun biantara laporan Ketua Panitia Dina Bubuka Pasanggiri. Para wargi anu sami-sami linggi anu dihormati, puji sareng syukur mangga urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapiranan kesehatan ka urang sadayana dugi katiasa kempal di ieu rohangan kalayan aya dina kaayaan sehat walafiat. Salawat senareng salam mugia kalaminah aganteng kajungjungna alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dipihormat sateu acan singkurim neraskeun sasanggeman langkung ti payun saja ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka simkuring kanggo paayam dina ieu mimbar. Teu hilap abdi simkuring ngaturkeun nuhun ka Bapak Kepala Sakola, Bapak sareng Ibu Guru, oge karerencangan sadaya anu parantos ngabantos jeung ngarojong kana ieu kagiatan. Salajengna simkuring Neda Widi Seja ngalaporkeun sawatara hal anu aya patila jeung ieu kegiatan anu bade dilaksanakeun. Hadirin kanggo ngeunah reunah milangka ieu sakola anu ku urang sadaya pada mika cinta, rerencangan pengurus OSIS bade ngayakeun kegiatan pasanggiri biantara dina basa Sunda. Ngabantuan ieu kegiatan teh margi langka basa Sunda dianggap teu modern sareng tinggalin zaman ku masyarakat umumna. Nanging kanggo OSIS ti urang mah tingawitan deunget ayeuna ieu kegiatan teh kedajanten primadona sakola anu dianti-anti ku saukur siswa di sakola ieu. Malih taun payun meh kedah kabalaerna yen sakola urang teh sajabi ti janten sakola unggulan dina widang akademik sareng olahraga. Oge janten sakola anu teu lali ka Purwadaksi anu mika cinta sareng mika heuman basa katut budayana. Alhamdulillah ieu kagiatan keuning pangmabeja anu kalintang. Sanyana ti sadaya siswa geuning unggal kelas ti kawit kelas 10 dugi ka kelas 11 ngitunkeun wawakilna. Jejer biantara anu dipasanggirikeun teh aya 2 rupi, nyaeta perkawis 1, miara lingkungan sabagian tina iman, sareng 2 tarekah ngamumule basa Sunda di sakola. Tujuan dilaksanakeunna ieu acara teh taya sanes kanggo ngarojatkeun kacinta katut kareureus para siswa kana basa katut budaya Sunda. Sajabi eta kanggo ngamalirkeun minat sareng-sarengna ieu kegiatan lumangsung baris agi kauninga para pamilon dina ieu pasanggiri antar kelas teh sadayana aya 36 urang. Pamilon pameget aya 18 urang, pamilon istri aya 12 urang. Eta para pamilon teh utusan ti kelas 10 aya 12 urang, kelas 11 aya 12 urang, sareng kelas 12 aya 12 urang. Hadirin, ieu kagiatan teh baris lumangsung 2 dinten. Dinten ieu kanggo kelompok pameget, dinten enjing kanggo kelompok istri. Para piunggul baris ditangtukeun ku girang pangajen. Kanggo para pinggul boh pameget boh istri, masing-masing baris dileuler hadiah tropi sareng beasiswa ti Bapak Kepala Sekolah. Kumargi kitu simkuring ngahaturkeun wilujeng tandang ka para pamilon pasanggiri biantara basa Sunda. Rupina laporan anu tiasa didugikeun ku simkuring salakuna pupu panitia dikecapkeun sakieu. Tangtos wae lancarna ieu acara teu leupas tina bantuan sareng pangrojong Bapak miwah Ibu Guru sareng rencangan sadaya. Kuwargi kitu
Sakali deui sim kuring ngahaturkeun reueuh-reueuh nuhun sareng mugia janten amal ibadah anu baris kering pangajaran ku rupi-rupi kasaneaan ti Allah Subhanahu wa taala. Pamungkas sim kuring saja nyuhunkeun dihampunten bilih samili tatahar sareng ngalaksanakeun ieu kagiatan masih keneh aya kakirangan sareng kalepatan. Kumargi kitu sim kuring miharep saran senarang pangajarna ti bapa anapi ibu guru. Kali teu eta sim kuring seja agung sim kuring seja agung nya paralun nabar jembar pangaksami saupan asalami. Kali ti eta sim kuring seja agung nya palarun nada jambar Kali teu eta sim kuring seja agung nya paralun nada jambar pangaksami saupami salami sasanggem ngadugikeun laporan aya tata-titi tindak tanduk anu pikahatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.